Tah bos biasa nama di dieu mah poe Minggu teh pinuh gan ayeuna tah deuleu kekerek menang duit sabaraha atuh. Heueuh nya euy. Biasa minggu kamari mah ramenya Alhamdulillah ini mah duh. Ayo nu sepi-sepi teh nya. Ning kamarana atau barugeun duit kitu. Jiga nama bos. Hei, Panglima. Nu kitu teh naon teh ngaranna teh? Flying block. Flying block. Tah eta we pokona namanya. Duh, ini asa hayang ngajaran euy. Bisa moal kitunya. Teu bisa ku saha komandan. Kan bisa komandan. Tuh gini ayak penjagana. Duh, euy. Hei ngajaran ah. Yuk. Yuk ngajaran. Mang, naik nu kieu sabaraha? Komandan saya mau naik yang kayak ginian. Punten, ieu mah wahana ieu mah kanggo murang kalih jeung anak-anak dewasa. Aya anu lansia mah teu tiasa. Heeh, yeuh jeung nini-nini mah teu bisa. Yeh, ini kos nu edan. Aing mah kieu ge masih gadis. Duit mah loba. Hayang ngajaran nya naik nu kieu. Rada gerengseng ieu mah, sok we lah layanan aing mah. Hoream euy nu kieu teh. Yeuh, mak, sanes masalah duit loba. Nah kumaha lamun mangke geus naik ieu der dibawa kana ambulan ngariweuhkeun. Yeh, geuningan jor-joran kana ambulan. Aing mah rek mayar ya, sabaraha mayarna ya naik nu model kieu. Ieu maksa-maksa teuing. Layanan masuk ah. Oh, aya merek kedewang nini teh. Sok atuh, naik mak, kaluhur. Gas. Sok mak, Aya luas penjaga mak. di luhur, Aya sok. da nu jagana di luhur. Awas labuh mak, muntang. Ayo tuh komandan, ayo. Duh, Panglima. Aing mah moal tulus leuwang euy. Coba nyaron tutur hayang kiih ya kumaha. Embung. Sieun. Tadi cenah ni kentong ni hayang ngajaran ieu teh sasoratan ka ditu teh. Yih. Deuleu Panglima sakitu mendel uangna gitu. Aing mah sieun. Hayang turun deui. Yeuh. Ih, ai komandan ngomong tarik hate Hello Kitty. Bae urang mah disebut Hello Kitty ge daripada labu ragrag aing sieun. Halah. Sing barada geuleuh mah teh dijual ya. Bos, kenaon dia teh? Nu ngarawas kitu sia mah. Yo, aing keur joget. Apaan ka deuleu aing teh keur nganggon sapi sia teh Panglima. Bet biasa bos, ngobrol mah mending jeung urat. Ya, aya teh sapi teh arek dijual. Nya arek atuh engke lebaran haji ya. Naon sih mau nanya-nanya kos arek meuli wae sia mah. Nah, arek atuh bos, masuk mentang-mentang saya budak leutik. Masalah duit mah banyak saya mah. Yo, bisa-bisa ieu kabeh ek dibeli sok ek sabaraheun. Sok juga nu huus sia mah obrol-obrol teh Panglima. Betul, ieu mah ek dibeli yo kurangin bos. Ulah sok mentang-mentang saya budak leutik, sok anu kieu mah masalah kecil. Ibu siap Panglima ngobrol mun itu di wangku. Geus lah ganeng lah. Geus ka ditu init aing rudet ngabudah wae. Yo, engke deui boga budak teh ulah sok diumbar, apal boga budak teh beda ti batur mah dah. Aing Heeh, udah piraku aya kudu aing dicangcang mah kumaha sih? Bantuan we neangan ayeuna mah wayahna. karasapan kokot tetengan capen neangan budak eta. Ah itu tuh budak keur gawean mak. Oh, Jang. Nanteang mak. Ih bos bener sapi teh dibeli kabeh. Nah tita ini tuh bos mah. Yo bener ek dibeli bener. Ih nasi bos mah kaget tambulang. Yo sapi naon sok di dieu kabeh dibeli kurang mah yo. Urang teh ulah sok nantang budak leutik kan boga duit yo loba. Ya, Jang. Ini tapi teh ameng teh euy ngawiwirang ka kolot. Gusti, hampura. Mak, tos sok burang kali mah candak we lah ka bumi. Pak, hapunten nya eta rai abi. Aduh, da eta mah geuninganan benten tinu murang kali sejen. Nyara daya kelainan lah. Ku abi tos disimpen di rumah sakit jiwa. Kabur deui eta teh punten pisan. Aduh, paingan tadi teh meureun sapi-sapi abi sok lah dibeli kabeh urang mah duit mah loba cenah. Berarti abi teh tadi teh ngobrol anu jeung teu hidang we nya. Mohon atuh Pak. Hapunten nya sakali deui Pak. Aduh, murang kali abdi hapunten pisan pokona mah. Oh, sok dihapunten pisan coba ting urang tadi di dia ngobrol lila teh jeung kurang we hayo pada sapi ek dibeli. Haik teh kurang saon ya mah. Coba ting.